Dina hikam mawarid nur ilahi nu nyulusup ka jero hate hese ngomong keunana tamah lantaran kumaha diberena ku Allah. Aya nu ner doang, aya nu set, aya nu gede, aya dicabut deui hal eta teh ke aya deui ner deui, aya nu gede. Teu kuat urang dibere hal teh teu kuat plong poho kana dunia, poho kana makhluk. Eueuh nafsuan di awak urang bakal aya ner asa di mana teu kuat aya nu ngan semenit plong eueuh deui. Ku sebab naon? Mata neuleu deuleuan Allah, ceuli ngadenge suara urang gabarengan ku nafsu. Eueuh deui hal asal aya nafsuan di awak urang eueuh. Aya anu sajam kuat, aya anu sejroning salat, aya anu sapoe, anu sabulan. Kumaha diberena bae ku Allah. Hese dicaritakeunana sebab eta mah berbagai-bagai kanikmatan aya di dinya. Mun keur aya di jero salat hese nyaritakeunana kangeunahan salat teh muncak Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis salat. Nikmat salat teh lantaran keur berbisik, keur bicara, keur ngobrol jeung Gusti Allah. Gerakan urang lain nang urang nang Allah, dititah ku Allah. Babacaan urang lain nang urang janang nita Allah, tangan ngeueuhkeun rasa nafsuna. Jadi kesadaran anu sejati 100% sadar sasadar-sadarna bahwa ieu salat teh nang Allah. Gerakan takbirna lain nang urang dititah ku Allah, rukuna sujudna kabeh ulah aya nafsuan bakal timbul teng nah. Ngan moal bisa lain ahli tapakur moal bisa. Moal bisa. Jadi kudu ahli tapakur. Engke tapakurnya nu peuting teh bakal nyambung di jero salat. Tapakur nu peuting bakal nyambung ketika nyana leumpang. Tapakur nu peuting teh bakal nyambung ketika nyana keur kumaha bae. Salat awal-awalna tetep teu daek husu. Allah, di husu-husu ge hese bae. Hese salat ka husu teh. Inget bae ka jelema, inget ka adu model, inget ka macem-macem teh. Allah deuk mere mah babari ka jero hate teh. Ai sia pan keur nyembah ka aing, pan aing teh khaliq. Kunaon atuh sia inget ka makhluk-makhluk mahina. Kiai nukusia diinget-inget makhluk aing, nabi nukusia diinget-inget makhluk aing, lain inget-inget kitu ku ari maka aing teh khaliq tah sia teh babacaan sia nang aing nyieun sia teu karasa ku aing keur dibere bisa maca Fatihah. Tang sedih langsung di dinya teh naon kitu ngara sadar-sadarna eueuh nafsu. Oh, nang Allah itu tah dibere koloh teng ka jero hate hal eta keur carita hal keur zikir la ilaha illallah 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 la ilaha teu daekeun ngeunaheun emang tilok ngeunah ieu la ilaha illallah geus sababaraha ribu ge teu daek ngeunaheun bae teh engke aya hasil tapakur. Hasil tapakur teh urang teh aya sia zikir ka saha ka Allah, aya nu ngazikirkeun sia saha Allah. Atuh sia dititah zikir ku saha ku Allah, atuh sia dititah zikir ku aing, ku ari dizikirkeun ku aing. Atuh kunaon inget-inget sagala ka makhluk ka materi, hina tah manu kitu mending ingetkeun aing nu pangmulya-mulyana jeung pagung-agungna. Di kitu-kitu ge lamun encan aya halan mah teu bisa. Gak bisa tetek itu teh ngan seukur sungut, tapi ketika Allah mere mata hasil tapakutat ijah langsung bae rugi amat itu make nginget-nginget makhluk, rugi amat make nginget-nginget dunia, rugi amat itu banding ke Allah ja Allah nu bogana ku ari urang dititah ku nu boga, digerakkeun ku nu boga menuju ka nu boga. Jia tu banding ka Allah. Mulai geus la ilaha illallah
illallah geunaheun poho bakal poho datang ka subuh ge bedug teu kadenge henteu kadenge japeureum iyalah hal jadi orang menyeritakan timimiti anu rendah baheula hal teh nu rendah heula eta nu kukula didongengkeun teh meunang ti almarhum Abah Ki Hairun ka pamajikanana pejet kotok naonkeun opor biasa pejetnyana suka kamar zikir tilok kitu biasana mah mun maca Quran biasa bae mun zikir eta mah keur kabeneran Allah merehal langsung zikir teng eta geus teu karas we ku ngeunah-ngeunahna eueuh dedengean eueuh kajeun anu ngajerit kajeun gotah keur kitu teh sakira-kira rubuh imah moal karasana naon eta geus geunah jasa lain zikir la ilaha illallah ge lain la ilaha illallah lain zikir kos kitu mangkena ge sebab kadang-kadang henteu zikir henteu la ilaha illallah henteu ngeunaheun jasa cicing teh geran cicing ngahaneng ektasi ngaranna ektasi teh meunang kuari ngaran ektasi obat teh itu meunang tina ektasi wali aslina ektasi teh eta teh bahasa meunang nyokot ti Buddha jadi ketika manehanana kitu nyepen nah iya engke aya timbul ektasi tadi Amerika teh aya bahasa ektasi tak kuari dijieun ektasi jadi obat asli nama eta teh ahli-ahli supi ektasi bahasa ektasi mah lain anyar jadi bahasa geus heubeul tah mah tak kuari ektasi ngeunaheun ngahaneng teu kiceup teu ngade kiceup ge geus teu karasa geus teu nyaho beurang teu nyaput nikmat datang ka sabaraha 3 poe datang ka 3 poe tah gak dieu deui biasa deui 3 poe teh nanyakeun nyana keluar asak kakarak cikeneh nanyakeun opor geus asak heuy opor di mana geus ka mana aya kitu sabaraha poe di jero kamar kaget nyana teu nyaho sabaraha poe di kamar begitu ditanyakeun nu sabenerna 3 poe masyaallah hal eta teh nur ilahi warid asup ka jero hate teu karasa nikmat hal Habib Alwi teu make calana teu naon nangtung kieu benerekeun panon poe gubal gabel atuh gubal gabel saminggu teu robah-robah kitu bae neulekeun ka luhur bae mun ditanya eta ngeunah eta teh keur ngeunah ektasi eta keur nu rendah-rendah bae nu rendah teh kos kitu teh nu rendah ieu lamun urang nyaritakeun kitu guruna Gus Dur ditanya gurunya siapa dari Baghdad sekarang masih ada udah meninggal cara meninggalnya juga dibakar dibelem guruna guru torekat tak eta teh geus beuki luhur we cara ieu teu karasa da lamun Mama Sobari teh teu karasa nyana teh lantaran dek masak eueuh suluh teu ngahajat teu naon ieu bae suku dikitukeun di panghurung nyanana kieu bae ngagoler zikir ka Gusti Allah masak deui golotrok nu jadi seuneuna suku nyana teu karasa eta teh kitu eta teh lamun teu kapanggihan ku mama mah wallahu alam datang ka iraha ngan mama bae ka dinya toel hei boga kabisa teh kaget nya sok dipetakeun teu puguh karuh kaget nya ai kitu teu karasa tah mama hal eta hal eta kos kitu tah seut asup ka jero hate datang ka kos kitu nah ieu tingkah ke Abu Syita manehanana teh kacaritakeun ngagantungkeun muridna teh di talian huluna dihandap sukuna ka luhur di talian sanggeus sakos kitu nyana terus neangan seuneu mirunan di handapna di pirulan atuh terus bae
puri teh di belum digantung di luhur ajunya mirunan seserian ngeunah cakana nikmat geus kos kitu teu karasa hal teh kos kitu. Nah itu teh hese teh kos kitu siji kanikmatan anu luar biasa gonci bau ngambe makhluk teh bau awalna teh nilai jelema teh hayang bau jeung geus pokona mah geus kumaha sih nu sakumaha urang neuleuh kocomberan kan teh hayang asup berat dirinya hal aya anu ngamimitian teh jam lah ieu teu pararugu amat teu pararugu amat isi perasaan awak teu pararugu pikiran teu pararugu ngalawudu padahal ieu teh jam 11:30 beurang panas luar biasa keur panas asup nyana ka kamar terus teu pake kopiah acan tas segala wudu teh langsung sila anggal di dieu lah maning zikir bae ka Gusti Allah la ilaha illallah kakara ge meunang bae beureunan 10 zikir ngeunah teu karasa jadi kumaha Allah bae teh merena kumaha Allah bae merena jam sakitu kadang asar kadang peuting kadang subuh kadang-kadang keur nangkarak tafakur zikir hal tah eta nu kos kararitu tah pamere Allah aya tah eta hal teh edan hal teh keur ngeunaheun jadi geus teu puguh tingkah ngeunaheun teh salat atuh ger mukalaf lantaran nyana keur katarajangan kos teu puguh dedengean teu puguh dedeleuan ieu mah halna teh geus sakar lamun nu kakarak ner doang mah teu ngeunaheun aya nu rindu aing sih ngeunaheun ting teh si salat masyaallah hese kakapang hede ku ngeunaheun jasa dicaritakeun kumaha ngeunah hese bae eta ngeunaheun aya maca Quran jam 3 eta teh biasana teu pararugu heula mending mandi ngalawudu maca Quran ge geus didemahkeun jasa lain cara maca Quran nu biasa lalauna auzubillahi minasyaitonir ancal Bismillahirrahmanirrahim Yasin kos du daek-daek henteu wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin tertuju ka makna ala kadar innaka ala syirat mustaqim tanzilal azizir rahim Allah mere dinteng nikmat aya kangeunahan anu luar biasa teh atuh Quran ge ragag biasa ragag kos urang bae kitu agak lep nundutan ikir carita nur ilahi aya nu dibere ner doang aduh bunga nikmat aya nu rada luhur hate tak rasa ngeunaheun jasa aya nu leng datang ka poho sababaraha poe aya anu mabok eta nur ilahi datang dibere ku Gusti Allah lamun sedakok begitu salat Allahu Akbar nangtung bae sampai sapeting nangtung bae dideuleu deui ku pamajikanana nangtung keneh dideuleu deui nangtung keneh ji pae teh naon dieu tapi teu biasa napas gitu deureu sabageur salat mun keur di luhur beuteung kepala amat teh haji aduh Gusti Allah aku makasih Allah kumaha Allah bae nu merena tapi saat nafsu eueuh nol jasa dinolkeun jasa nol moal bisa teh lamun teu ditapakuran mah tapakur heula hasil tapakur teh eta teh tadi urang kadang-kadang datang keur wudu kadang-kadang salat kahiji mah eueuh kadua mah katilu jol bae urang keur non gitu ngolembar ka anu pikiran ka anu Allah nu negor tamah Allah nu negor iza nasita di mana anjeun poho aiqaztu kaula nu bakal ngoet iza gopalta di mana poho anjeun zakartu kula nu ngengetan geus urusan Allah tah diusahakeun ku kumaha ge moal bisa tamah nah etalah anu teu bisa dikasab ku urang
tuh bisa dikasab kurang mentak dipermasalahkan ai wali bisa dikasab henteu pangkat kawalian mun nyarita pangkat kawalian bisa lantaran aya metodena tapi ketika nur ilahi datang mah lain menang urang kumaha Allah ta eta nu teu bisa dikasab teu bisa dikasab sama urusan Allah bae ngeunah sakjana ku nikmat aya nu teu kuat teh aju berat ka pamajikan berat ka anak biasa deui aya nu terus mempertahankan kangeunaheun bae kangeunahanan eta bae terus acak-acakan geus bandingan ditinggalkeun nya pamajikan jeung anaknya nana ka gunung geus macem-macem tah mah aya nu bebeja cara Syekh Asnawi kawin jeung kitu Siti Halimah ngaranna eta teh masih keturunan Banten tah puter Kodi teh mun kuari mah meureunanan kitu kekuasaanna teh sakabupaten tah eta dikawin setelah dikawin dititah ku Kiai Abdul Karim kudu uzlah mal bisa itu uzlah mah bebeja ka pamajikan mangkaning panganten hanya sanu sanggup panganten ninggalkeun susu cok tapi saya Nawawi mah dasar ku Allah geus diekos tuan geus dizakar tuan bebeja ka pamajikan ning jika kemandek uzlah heula ieu ulah kukumahanya tungguan di imah atuh teu naon dasar turunan tuan Syekh Maulana Sun surti nya masalah kidek ibadah teh nya coba lamun turunan tukang topeng ye ai kakak dekat itu mah tuh kakak baik mah nya kula teu diurusan geus sampai di sini sajalah wah aduh kutunggu janda mun tah matu turunan teh gadukung mantak Siti Rohmah teh tah Kangjeng Nabi Ayub ketika manehanana gering nu sajian mah menta ceret nu hiji man teh Siti Rohmah kudu eta turunan Kangjeng Nabi Yusuf nu mantak eta dina pikih sing hade nasab lain deui nasab mah kuat ketika urang nyieun pesantren coba nu teu boga turunan mah keur loba berkat cenah hahehe keur eueuh berkat tah ngojek behabek turunan jore tapi coba ge turunan wali turunan kiai teh dituna ka ulah cangcaya jadahar nang Allah atuh urang teu dahar ge nang Allah geus kula mah balik bae bagi parah tah sial jasa moal aya turunan moal ih kabeh ge nang ngatur Allah keur aya atuh urang syukuran keur eueuh urang sabar bae ka kula demi cinta kakak moal kudu ninggalkeun kakak mun pae hayang nyaho kuburanana kula kakak kitu keneh kula ulah cangcaya kakak mah ayeuna mah magahan ngaji bae terus ulah sieun pokona mah nyaho dijualan menu di imam mah jadi beda bae turunan mah kuat eta ieu contoh Syekh Asnawi bae 3 tahun kapan eta ditinggalkeun panganten teu balik-balik 3 tahun leuweung nu ditangtukeun 3 tahunnya na zikir bae geus 3 tahun kakarak balik eta panganten kayan panganten surti pamajikanana lantaran dititah ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa maca kitab doang mah ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa nyurahkeun kitab mah ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa ngadalilan doang mah dihareup tantangan loba jasa ai kitu mah itu ngajak gelut dilawan ku gelut deui loba tamanu kitu mah ye nu hese ge ketika batur marah diciduhan sia seuri Syekh Abdul Karim teh kos kitu tah ngawurukan ka Syekh Asnawi ketika batur nyamok ditangkis ku sia dijotos loba tamanu kitu mah tah ketika batur marah dijotos sia senyum eta nu hese ketika batur ngomongkeun ka sia ku sia diomongkeun deui ngajabrag kiai nu kos karena itu mah cak Ki Abdul Karim teh guru Syekh Asnawi tah eta teh guruna Ki Ahmad Khatib jadi Syekh Asnawi teh guru ka Ki Ahmad Khatib ngan kaburu maot jadi diteruskeun ku murid nomor kahiji urang tanara Syekh Abdul Karim mah kadinya ka Syekh Nawawi tah eta guru Syekh Asnawi teh Syekh Abdul Karim anu datang keur zikir la ilaha illallah la ilaha illallah oh datang Syekh Abdul Karim kadi bejakeun eta tamu gitu. Jadi itu benang diganggu jakeur zikir. Bejakeun eta tamu. Nya nama lamun keur zikir teu bisa ieu bae aya tamu bae bejakeun gitu sakade. Bejakeun ku hadamna, mama aya tamu. Kos kumaha tamuna? Tamuna pendek cek. Oh, ngaranna Abdul Karim. Oh, geger kali itu mah guru. Cek teh. Gegeran dipeluk, beres dipeluk. Asnawi, sia zikir atuh ulah duit-duitan siapa zikir sih duit. Kita mah haji podoli kos gitu mah. Aduh.
sakitu aing mah titip hiber deui ka Mekah. Masya Allah, tak eta istimewa nak boga guru teh kos kitu. Ulah kieu sia zikir bae loba nu mere bagi dua tuh pan aing guru sia. Waduh invest burung. Sa guruna torekat kuari. Mantek isi diaritakeun torekat teh guruna saha anu geus ijid jasa kana dunia. Ieu mah menta guru. Sia bangunna ngeunaheun jasa aing mah ieu zikir kieu bae sia mah bangunna metak kitu ngeunaheun. Atuh ayana sabulan sakali mah inget ka guru. Pan aing guru sia mah nya sia teh inget ka aing pan aing guru sia. Itu mah guru jurig teh mah kos kitu. Ji ulah sok kikituanan ngagurukeun bae ngamuridkeun bae ulah sok aja hayang menang bagian. Ya Allah ya Rabbi eta nu hararesega kos kitu. Nah, uzlah 3 tahun saya Asnawi balik ka Karak sok gerengen pasantren kuari mah ngaji. Lantaran diomongkeun geus moal marah ngaji ikhlas teu hayang bayaran sanajan 3 panggung teh hayang barayan bae. Sok aja sareuri bisa mun ka harita tah eta kos kitu enggeus jadi ngaji teh bener-bener lillahi kalimatillah langsung seungit urang mamana urang deket datang ngaji urang jauh bahkan tamuna encek budak Belanda dararatang atuh biasa bae aja tanggung jawab waya diluruskeun bae jang ngondang teu naon henteu apan eta teh dijieunkeun khalifah teh khalifah teh ya kudu ngaberesan umat teh ya etrogen macem-macem jelema teh nu datang teh anu endek silaturahmi aya anu endek ngaji aya anu endek hayang nyaho doang aya anu Islam aya anu munafik aya anu musyrik anu kafir hayu bae ngondang teu naon teu geus jadi mah masalah lantaran naon lantaran hatena sakumaha kamari teh kal jibal kos gunung mah ditumpahkan ku sasaha bae tilok ngomong sugan barang ditumpahkan ku nini cak gunung ulah tuh di nini mah aing neuleukeun nyana teresep pan nyana naik nyingkap aduh aing teu geuna neuleun nini mah cak lawan emang kos parahu ujore cak nyana teh sugan ngomong ka kitu teu ka bae naik bae dah kos kitulah geus moal kahar kita nikmat mantak Syekh Asdawi tok luar biasa. Jadi besorotan Belanda tangkap ku Belanda. Ditangkap di penjara di Tanah Abang lantaran kurang puas bawa ka Cianjur 3 tahun ngedekem lagi. Ye emang aku urang di zarahan bae kadinya non ahli Allah saha bae hayang zarah kadinya. Di sisina loba kuburan hayang urang zarah kanu di sisina na. Henteu di bejaan deh tah ieu geus anu tas bodoh aing mah ka Asnawi bae. Di titahan ieu kuburan loba zarahan embung aing mah. Embung bae. Naon eta? Hate urang teu katarik lantaran urang dek menuju Allah. Ieu ahli Allah. Jadi urang resep bae sanajan teu kazamanan. Aju di ditu na anu mentaan duit greget pan urang. Menta jang semen teh. Menta jang pasir teh. Puyeng aing mah. Pan eta teh urang teh kuari puyeng menghadapi manusia, menghadapi problem. Geus teu bisa jang jilib ka masjid geus pararanas ka musala geus pararanas ka makam Syekh Asdawi nenangkeun pikiran ka kuburan sugan tenang urang di ditu maca Quran maca sholawat belah dituna mah nginget-nginget bae bahwa urang teh bakal maut di dituna aya gangguan beuki parah mantak ge steril kuduna mah kuburan mantak paling nikmat ziarah teh paling nikmat di Jawa Barat mah eueuh deui di pamijahan diakui ku kabehan naon sababna datang ka luhur aya nu menta datang ka luhur aya kuncen datang ka luhur aya nu neko-neko bebas paling nikmat diakui di Jawa Barat mah ziarah teh di pamijahan datang ka luhur dek ngendong 7 putih los pamijahan bebas bae nginya urang boga problem datang ka ditu ngaringkuk bayaran teh duh hutang gede amat emang bisa kabayar ku ziarah moal kan ieu mah minta ketenangan jiwa bae jangan nama wali ku deket sampai geus tenang jasa urang sebab naon urang boga hutang ieu sahibul makbaroh mah Syekh Abdul Muhid tilok boga hutang jadi urang nempel ka tilok boga hutang jadi ngeunaheun aya datang ka imam atuh puyeng deui tuh ieu hal teh keur carita hal contoh laletik hese sebab moal anggeus caritakeun hal mah aya nu berener aya rada gede aya nu gede jasa tah eta mah hese caritakeunana sebab eta mah penemuan pribadi sanajan kukumaha ge ngan sakadar gambaran dina hikam gambaran nu kamari dina kitab urang
jeung gambaran-gambaran dina kitab-kitab anu lain eta masa kadar gambaran nyaritakeun qaedah hal. Adapun nyaritakeun nu sabener nama pengalaman pribadi macam-macam. Cek Imam Ghazali mah waktu datang hal kieu, cek Imam Syafi'i mah kieu, cek Imam Hanafi mah kieu, para wali-wali Allah, cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah kieu. Tak ketika dibere hal ku Gusti Allah mun bertahan terus bertahan eta mustajabu dawat hayang naon bae ge nyana kerteg hayang deuleu Baitullah blak aya Baitul kerteg hayang coba hayang ningali ka Yaman kos kumaha blak Yaman tak eta teh manehanana ge kaget sorangan ge kaget Tun Syekh Abdul Qadir mah pan leutik keneh umur 12 tahun begitu ngobrol jeung sapi ye makulik tali aja cek sapi mana mah di dia lain jang nutur-nutur sapi cek sapi lain mana mah lumpatnya na sapi ngomong ke nyana makulik tali aja cek sapi nyilet mana mah lain jang nutur-nutur sapi lain jang ngangon sapi balik ka ieu mah bebeja ka emak ngan memeh bebeja ka emak naik ka para begitu naik ka para kadeule lantaran pas tanggal 9 hari teh kejadian tanggal 9 bulan haji berarti kerukup pan arpah kadeule arba kadana kutan Syekh Abdul Qadir eta umur 12 tahun geus kadatangan hal mana halna ngomong teh sapi hal eta lantaran di awakna teh keur bersih jasa bersih luar biasa ku kaget-kagetna naik ka para di para leuleuh keur wukuf deui beuki kaget bae hal kaget jasa anu luar biasa kakarak bebeja ka emakna bebeja hayang mondok mah abdi mandek mondok bae budak-budak makin dek mondok hayang mondok sorangan emang tas naon tetep jangan ngomong mondok bae abdi mamangan mondokna moal balik deui ka imah percis kos mamang we gitu mamang ge gitu mondok teh nekat da moal balik sarua jeung Tuan Syekh Abdul Qadir praktik urang mah bapana can datang ka imahnya bismillah budak mondok mupahara jasa toh aju lantaran berunding ya di pasantrenkeun ku emakna ieu keur carita hal eta aya hal ka Tuan Syekh Abdul Qadir ngedorong hayang masantren lantaran tas ngobrol jeung sapi mana aya jajan lagi karek eta ngobrol jeung sapi ngomong kadenge langsung kemudian naik ka para leuleuh nu keur wukuf kaget nyana mantak didorong hayang masantren jasa lantaran hayang jasa ku emakna atuh diizinan ieu aya ditinggal abah maneh 80 dirham 80 dirham bawa ieu ka pondok tah cak Tuan Syekh Abdul Qadir lantaran kula boga dulur kajen kula mah 40 dinar bae nu 40 jang dulur kura Masya Allah leutik keneh geus kos kitu urang mah mun dibere 80 mah mun aya mah tambahan deui nu dulur kura ge jang kula bae jeung nya mah di imah ieu eta mah awak teu pupugu Tuan Syekh Abdul Qadir mah dibere 80 dinar cak nya 40 bae nu 40 jang adik kula bae Masya Allah budak kele geus nonjol ka zuhudanana ka qanaahanana berangkat ngomongna ge kumaha Abdul Qadir maneh besidek berangkat jeung kopilah nya ka negeri Baghdad ku emak geus dititipkeun ku emak dititipkeun ka kopilah ngan gegedena mah dititipkeun ka Gusti Allah eta ngomong pohara jasa emakna geus ulah cangcaya ngan hiji doang amanat mama sing bener ulah ngabohong sakitu bae cekel omongan emak ulah bohong sakitu bae ku bagus dititipkeun ka kopilah jeung ka Allah gegedena mah tah nitipkeun teh ka Allah langsung ja Allah nu bogana geus teh ceurik teh naon mana jangan saya Allah ieu berangkat eta Quran eta bisa kuat di jalan mah biasa teu boga dedeuladanan ketika dibere hal ku Gusti Allah sapi bisa ngomong mantap kamari Habib Rozaki kituan bae jeung manuk tuh keur ngomong eta nya jeung manuk kan kabawa heheotan lain itu kabawa ke Habib Rozak kabawa ke manuk jadi ngaheot tungtungna oh iya mah jadi berarti Habib Rozak keur jadi manuk aduh pindah-pindah nah ieu kadeuleu tuh lamun Syekh Nawawi mah ningali Baitullah lamun Mbah Bolong anu di itu teh anu di Surabaya anu di Ampel lantaran pacekcok bae masalah kitu Baitullah coba ceknya peso ka dieu cek Mbah Bolong peso ya korek saeutik bade korek coba deuleu tah bari deuleu coba itu di deuleu ku kabehan yang tadi korek coba urang di imah ngorek itu kadeuleu naon coba di jerona aya bayombong bisa eta teh lamun endeup deui halot teu bisa di pamere Allah bae pamere Allah tek iraha merena bae Allah jeung beda-beda
keterangan jiwa ketika nafsu teh kos kitu mentak nolkeun geura nafsu teh nolkeun jasa cara nolkeun ku puasa cara nolkeun teu puasa ge ngosongan beuteung napaan mata tapaan urang mah deuk kumaha bisa aya halna mata can ditapaan jaku urang mah tuh can orang napaan mata, can orang napaan celi, can orang napaan irung, can orang napaan sungut, can orang ditapaan kabeh ge malah diumbar. Woi, itu naon kok kolebatan bae. Mana tuh, tiungna beureum, diumbar bener. Eta lain beureum. Coba napaan mata, napaan celi. Coba geus kebal ditapaan mantak teu bisa lalagaan urusan kawalian teu bisa lalagaan. Sebab lawan ieu mah lain urusan maca, urusan hal. Tah engke urang geus bersih mata, bersih ceuli, bersih sagala-gala wudu ge wudu datang ka ulah aya nafsu. Ulah aya nafsu ngala wudu. Ngeunaheun ge lamun wudu eueuh nafsu mah nikmat jasa. Engke aya nu nanya di hate urang deuk ka mana? Deuk ka Allah. Yin wuduna nang nita Allah nu bener teh wudu pan aing deulekeun sia urang asa di deuleuk komunikasi terus hasil tafakur engke wuduna ge asa di deulekeun ti wuduna keneh geus asa jeung Allah leumpang urang ka masjid asa jeung Allah ketika salat da geus tek geus nikmat jasa tah ieu hal jadi geus teu kaharti nah ieu mah heulanan ala kadar mun diomongkeun nu leuwih luhur deui tahapan-tahapan kitu bangsa kelas-kelas kutub nah eta geus kos edan ge bakal lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufattahu lahum abwabus sama bal dibukakeun lawang langit atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikeun syariat kita salat henteu titah zakat henteu titah puasa henteu titah haji henteu titah ulah maling korupsi titah ulah mabok titah ulah zina la tufattahu lahum abwabus sama moal asup ka sorga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat insyaallah naudzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji ulama ingat ka wa'du ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cekna insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 waduh kumaha waduh deui insyaallah cek lagi atuh sebab besi janji aju teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui atuh ngaca shalawat mah teh jauh keneh ngahiliwir seungi ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca sholawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa 'amilus shalihat dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti
saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilu sholihat, enteng. Iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan saha deui atuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman kajian diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah, tembak cenah saya paehan naik iman baik ka Gusti Allah, berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul. Itu iman jasa aing muludan ngul tahun aku sadus bae wan iman, berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi. Tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha atuh nyaho gitu nyaho. Amal soleh, salat puasa. Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Munggah haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah iyalah ulaika ashabul jannah, sorga geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah, lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu Akbar, kadang ikut celi Allah Maha Agung jajero hate manteu agungan kene cincin digosokan we cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok, pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok, berarti kan agungan kene cincin. Allahu Akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu Akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta. Saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan. Berarti nah ngaji nyana. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha? Tadi Nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qada. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jalema ngaji eta. Tungguan heula ngaji. Nitan salat subuh heula, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sanajan kabeuragan teu salah niat, teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allahu Akbar padahal jam 7. Teu salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ya qoboan Allahu Akbar. Atuh bener berarti.
ji atuh teu salah emang aya salat qobo nyanana atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan teu salah teu naon ngan rada beureum beungeut dong seutik oh masalah mun kieu mah geus salat geus salat zuhur sabarokat 3 ieu budak kudu diservis ye 3 ke asar saya geus salat geus salat asar sabarokat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus solihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae ayana rek lalaki rek awewe illa wus'aha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salibati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum beres ya geus ayo salat barakat opat pan cepet amat jumpingkeun geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang ge bah kunaon aja salat rek khusus boro-boro sia aing henteu geus penting salat bae deuk khusus deuk henteu ayo salat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngaji la nukallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeuli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng geus ulah sok hese masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teu husud tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus eta kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah
Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Je hampang jasa ieu we. Sabaraha poe kieu di surgana? Lain poe-poean, bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Seneng-eneng di sorga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim. Ihtiis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bogan nyana teh iman ka Allah. Bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Teu asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga nu sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga. Yutawassul ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya khusu emang khusu babari ustad ge teu bisa khusu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha nu bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari kitu nyana kan nu bisa husu lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena husu geus bisa ngahareupeun ngiheulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar geus bisa teman-teman Allah maha agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya saya ayo gerak husukan ayo gerak husukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeketan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tiket geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari
kakarak 50 doang 100 lah jadikan bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat waduh Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena deui hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui beuh siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mama mah kos kitu deh kuadet penting bae mah salat lah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusyuk di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaong mah babarengan aing mah geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atulah gitu kan emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus wah teu jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge ieu kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusyuk tetep bae. Saya bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakarak nya mah teger Allahu akbar. Contona nya mah ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qur'i keur salat di masjid kemudian kahuruan nya mah teu lumpat. Beres wabah daratan kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho. Masyaallah jaheut teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bo besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh khusyuk ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salat nyana mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa
jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk. Ya malaikat teh jauh kana mah. Ngan sakadar nyaketan doang salat. Enggak. Teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk. Teu nyahoeun malaikat mah tuh. Mantap laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jasa. Ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cet cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meuni cerik inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu. Eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke
ditanya datang ke mana, iya memperjuangkan agama, datang ke mana salatna khusyuk, datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah. Ieu Abu Bakar ieu sedih jasa ke di akhirat bakal dihisab ke mantak kurucut cerik neulem manuk ras ka diri sorangan. Masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali. Benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae. Siti Fatimah pan capetan jasa pan. Eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kangjeng, seungitna siga Kangjeng, senyumna siga Kangjeng, capetangna siga Kangjeng. Mantak benggairahkan. Urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah teu nyandungna atuh, ditanya manyun bae. Dibere ku diberekna komo teu diberekna. Aduh, udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek. Bae teh urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu. Ja atuh urang Lampung pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Teu kunaon. Lain kitu beusi anu dipikiran. Tah, ieu teh naon. Itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah kepanggih ku sahabat nu saja. Iya Ali katingalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon. Rumah tangga lain, soal ekonomi lain, soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah. Naon atuh? Kula maneuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri. Gitu. Hayang kula jadi budak deui. Saenggeusna jadi budak memeh balik maning di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui. Di akhirat geus teu kudu ditanya. Lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paekeun leutik. Beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir. Haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu. Tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusyuk henteu. Nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh. Haju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol. Aduh, geus kiai entah dibayar lah mendingan nu. Haji jero teuing mah eungap cenah teh. Ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syekh Abdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun didelekeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleuh aya awewe semampai, mata akureun mantep banget. Ngongkong saya aduh mantep. Susu nongol. Kahayang mata kan eta. Neuleuh urang negro. Hideung amat. Jariji aing mah. Mata watak eta teh. Lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah, nu goreng buatan Allah. Nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu. Mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah, bawa nu goreng mah bisaeun ibadah. Sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah. Urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung. Je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah, ulah leuleuh zahir, sakadar leuleuh zahir mah gampang. Urang kuari jadi jelema sugi aya di urang, gagah aya di urang, kasep aya di urang, bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli. Zahir mah gampang, tapi nyana cintaeun teh ka Allah.
tapi lamun urang diticahan mika cinta nak kalau dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nya rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan